ayeuna mah pada nu teh kalempohan teu tiasa ngurus warisan ti bapana. Karesepna teh nguseup di walungan. Ayeuna teh panuju usum panen. Pada nu mah kalempohan malih kalebet kula warga miskin. Sok kengeng bantuan ti pamarentah. Duh hawatosnya abi teh sono pisan ka anjeunna teh Mang Mitra. Hayu atuh urang teang. Hayu atuh. Mak, bapak angkat telanya, berengusep. Si bapak yang kamari kan ngusep. Aina ngusep. Oh kabosan bisa ngusep terus. Tinggal atuh anakku batur, kabar ngusep. Mama kayak nguruskan batur, kan bae batur menak ngomong naon oge. Paduli teuing. Kan ribut we ngapa ya meni wah bosan da sigana teh. Meni komen wae atuh ceu. Kan bae geus teh. Atuh da Padahar meni komen wae atuh. Meni meulihan deui meni oge. Pak, mikir atuh mikir. Jadi salah kita kudu jadi contoh nu bener pikeun barudak. Kumaha ayeuna si Acep teh geus gede. Bakal butuh biaya sakola ge pasti bakal gede. Geus lah. Bapana nek ngusep sugana menang mobil. Yeuh, lamun han hayang meuli mobil mahnya, kan orang teh boga sawah warisan teh loba. Upluk aplak lega. 2 kali panen oge geus kabeul eta mobil. Mantakna leungitkeun tah sifat ngedul teh, jeung sifat beuki we kana judi nguseup terus. Ih. Minggas biasa ah. Ini mancing. Tadi abdi ge hiji. Ih, dua deui atuh yeuh angkunganna kumaha? Mumpung haneut keneh. Nya, tesnya. Nuhun ceneng sih. Dede, ini karunya nya ceneng sih teh. Ini biar dipasihan kesabaran. Asana mereka mari Mang Mitra teh ka dieu nya. Muhun, tadi teh saur ibu-ibu pada nuju nguseup cenah. Ngomong kedap atuhnya barang ieu nyimpen lah ieu. Aduh eta si Padano. Ku urang baheula teh diajarkeun nguseup tapi ka ayeuna manehna mah terus wae nguseup teu eureun rupi namanya. Aduh. Muhun. Tadi teh tos dugi ka lokasi tempat mancing. Tempat ngusupnya. Eta tinggalin eupana deui. Aduh, kapaksa uwi deui. Papendak sareng Mang Mitra. Asa nembe kamari nya. Masihan sembako tah. Ayeuna bade masihan sembako deui. Pasti sareng laukna nya. Pada nu mana di pikiran teh lauk jeung lauk. Cing eta mah emut. Saha ieu ye? Sahanya Cikan saha. aduh ada tampilanna gaya kieu. Apa ieu teh nu bade masihan sembako? Tuh, Ka Mama emut teh sembako deui. Ayeuna mah pada nu teh kedah rajin, milarian kipayah, kedah kreatif, tanah lega, sawah sakitu upluk aplakna, balong ageng, tapi kalah kagaring. Padano emut teu waktu kapungkur nuju SD. Geuning diajarkeun ngeceri ku abi nguseup tapi ka ngurek cikan saha. Sikeun emut teu. Kayak sahanya. Asa-asa emut ieu nya. Kayak su Hendra ieu teh. Leres. Aduh, penampilanana beda tuh da ieu mah. Orang kaya. Puji Gusti, Pak. Duh. Jadi dibalik. Jadi mama anu caludi ayeuna mah. Tah gara-gara Kang Hendra tah. Ngajarkeun nguseup, ngajarkeun ngecri. Aduh, jadi ieu kieu katutuluyan. Hobina katutuluyan, ngecri, nguseup unggal-unggal poe. Tah, patali sareng eta mah karakter urang. Bade getol, bade rajin, kumaha urang nu nangtoskeun. Oh gitu. Panganika Gusti nyanggemkeun. Nu kedul baris nu luntu, nu getol mah pibeunghareun. Aduh,
Hatur nuhun pisan Mang Mitra, Kang Hendra, parantos ngelingan abdi. Geningan sok sanajan balong gede, sawah lega, kebon loba, ari teu dipiara mah teu jadi manfaat gitu nya mohon. Supados istina abdi sapertos Kang Hendra. Memang abdi janji lah abdi bade ngolah warisan ti emak sareng ti bapak. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun pisan.